Mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahman. Mang Jaya saprakanca barendraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Lodaya Mamalihan. Ieu dongeng para mitra karangan Bapak Tatang KS ayeuna nincak bagian ka-8. Kacaturkeun para mitra di lemurna Ki Jantra. Buki tadieu asa buki harengheng, rakyat-rakyat buki tagiwur sabab aya ancaman rek ngancurkeun sagala rupa kakayaan rakyat. Samalah keur Aki Jantra kasebut nu cukup ku ilmu jeung pangarti lahir. Ku ayeuna mah milu tagiwur ari katamah-tamah lurah hormat. Katut rakyat-rakyat neukeukeun peuteukeuh Aki Jantra kudu ngajonghokeun karna rek dipenta tanggung jawab. Dina hiji poe Aki Jantra jeung Nini Asem pamajikanana keur tinjaran tuluy ditepas. Daripada ngarasa bingung di pikiran, ari sabab kulurah hormat jeung ku rakyat-rakyat di dua lembur kudu nyingkah ti dini. Karena teu bisa dijonghokeun. Geus aya kana sajamna leuwih pok Nini Asem kakara nyarita bari cimata rambas-bas. Aki di mana atuh urang nyiruruk ye? Sabab ku juragan lurah hormat jeung ku rakyat-rakyat di dua lembur kudu nyingkah ti dieu. Lamun urang teu bisa ngajonghokeun si Kujang teh, ku kituna wayahna nya nyaneh nyelang heula ka ditu yang si Kujang. Aki Nini Asem dua lewe picirikeun ampir teu kaampu. Nya kumaha dunya manusia teh. Tupuh-puh ngadon minta tanggung jawab kana ketuakeun dosa. Lamun kitu si Kujang ngajahat atawa sok ngajirikeun ka batur pantes rek dialusir oge. Kapanya mah budak ti leutik nu sakitu bageun. Saha manusia mangaduhan teu balik ka diri juragan lurah hormat teh. Aing mau hayang nyeureuk we kana dodongin sia-sia kumaha cenah teh sebedule. Alah meungeus Aki mah tong hayang nyaho ka manusana sagala percuma hadeuleuh. Datang kapanggih malah raga maneh rajet. Pada ngarurung meureun ku dua lembur. Aing mah jung we ka ditu teh si Kujang, wayahna sina ka dieu heula sageudeung. Cek Nini Asem ngeukehan ka Aki Jantra. Salakina kudu neangkarna keur lemah santre. Wah kira-kirana nyaeng moal keung kitu ditinggalkeun ku kami Asem. Moal asalnya nih ulang ngenong di dituna. Wayah ku eueuh si Kujang kudu buru-buru balik deui nya ka dieu. Tema Nini Asem bari nyusutan cimata ku tungtung samping. Gawe we aduh nyaeng moal keung mah. Ayeuna kami rek init mung beungi sugene. Ayo atuh Asem kami doakeun sing salamet di jalan. Atuh nyaneh di dieu tong aya naon-naon jeung ulah ini ditanya. Moal ka mana-mana kami mah rek nirekem we di dieu. Berakal itu didoakeun ku kami. Tema Nini Asem. Geus kitu mah teu loba pikir nu dieu deui. Harita kene Aki Jantra ini nu maksudna rek neangan karna. Ari Nini Asem sajutna Aki Jantra turun teh teu boleh tutulak. Sabab sieun aya nu unggah babakuna sieun ku rampong. Kabat Aki Jantra lumampah bari mawa hate ngagugudag nafsu. Kalurah hormat jeung karayat-rayat nu di lembur. Ngan rek ngayakeun perlawanan teu dihalangan ku Nini Asem. Sabab lain haripan jelema saurang dua urang. Ima ampir aya kana ratusna urang. Sanajan Aki Jantra gede wawanin ge moal kuat ngayonanan. Waktu Aki Jantra keur aya di setengahing jalan anu jauh ka ditu jauh ka dieu. Gok paamprok jeung tilu urang lalaki jarangkung gede bari marawa bedog tinggarap rek dina cangking. Si Horeng si Mana Horeng eta tilu urang lalaki teh anak buah Rahmat alias si Dadali Umas. Rentiluanana ngarandeg si Janu ngahaja menggatan Aki Jantra. Pok nu saurang nanya sorana badag ngumang kana dedegan. Lagi kemana? Ani kate pok na teu mitegeung bari murelem kana beungit Aki Jantra. Ye kunaon ari kisana ngadon magatan jalan. Haling ka ditu Aki rek ngaliwatkeun. Jalanan dewe kaya tanyakeun ka dika. Kumaha? Mang Dengi teh minta manalika. Ih kawas nu lieur we kisana. Ngadon meminta manalika ka Aki. Nah, itu bawa bungkusan kosong-kosong aja nanti deh. Aki Jantra sigan ngahirian. Padahal kurang bengu atuh. Saurang rampong nanya muncereng panon menitu silikna bijil kabeh. Si bedul sia. Dasar aki-aki bonge sia batur nyebutkeun Andika. Majalkeun dewek minta manalika. Sudah aki-aki lieur ieu mah. Oh, sanajan jeung anaknya sana ka ubah lieur ge. Naon kudu dibikeun atuh ku dewek teh mana sinakeun dewek teh mamawa manalika sia gerot. Aki Jantra malik amok. Aki? Hah? Aki? Hah?
balik sana mana? Hahaha, kau ditanya ku bolon we. Tapi belakung sia. Ngamuing ente si berwes. Makanya buat belakung segala anak dewek lagi anggap kamu gitu. Di mana we bolon na? Mga ni ka belakung sia we pisan kasobanan ngomong ke. Can apa ka dewek kaki? Wa paling jebung di kakarayo na jeung ani kade. Yo kisana. Lamun ani ka hayang disobanan, hayang dihargaan ku diri batur. Atau hayang diajenan kudu daeng ajenan ka batur. Ieu mah kumaha ari ku batur hayang diajenan. Ari sorangan ngomong beladag-beledug kitu. Ari kitu aya naon perlu na kisah anak magadan ka dewek teh. Sakaya tanyakeun ka adika, bari padudukan ngaran si Harna di mana? Karena Aki Jantra rada ngahuleng. Malah timbul curiga pantasna ieu pisan jelema anu ngalakukeun ngakalakeun karena. Di mana leburna? Nanyakeun karena. Nanyakeun karena di mana leburna? Cek Aki Jantra balik tumanya. Nyasat nanyakeun ari dewek nyaho lemurna. Atuh bingung ngajawabnya dewek ari ani kade nyaho lemurna mah. Eta naon perlu na kisah anak make nanyakeun ngaran karena segala. Jadi lembur dewek mah eueung ngaran karena aya ge kartobi. Ayo makin nyabit-nyabit ngaran dewek segala si aki ibu belum kasir. Kartobi ngaran dewek di situ nyaho deuleu. Cek saurang ngakukeun ngaran kartobi. Oh, syukur we atuh kisah anak ngaran kartobi mah. Beli dewek nyaho kadang-kadang anika ieu nuduan deui saha ngaran atuh. Aki Jantra malah nanyakeun ngaran. Nuduan deui ka baturna kartobi. Dewek nu katelah sasawi. Ari nu dieun dina badi dieu pahawakan penek DDP saha ngaranna? Dewek nu katelah kisebung. Teman saurang deui amuing. Nah, ya kulo barubahna ngaran manusia teh. Makanya sasawi ngaran sembung. Hari ngaran jawel kotok aya jang. Wah, mentong lo bangun tuh Saki. Kartobi muncat. Sukan manusia teh lo. Dewek Saki geus emong disebutkeun lo bahundu. Mun dolo kadinya ku anika. Kudu ti mana dewek Saki geus uhunduan? Aki Jantra nyengirna mungkin bubusi. Halus. Sidik-sidik pribadi semai keur ngasih. Kartobi meni asa suka make seuring ngagakga. Bumi Aki Jantra nyengir nemongkeun bubusi. Dasar nu gelo meningarkeun kame ngasin sia segala ka ini ha. Paduh sia nyebut gelo ka dewek. Sudi deuleu. Suka dewek disebut gelo ku aki-aki curang ngurus. Sugan aki-aki sasorok kojor ieu mah. Kartobi nafsu bumi nu disebut disebut gelo ku si Aki Jantra. Ngamuing disangka aing jeung ngalong sosoro konyor udah di imah teh. Lamun kitu anjing karek ngani aya ka dewek meureunnya. Aki Jantra sarua pada nafsu. Kula lain rek ngani aya andika tapi rek malurung ngaran si Karna. Bejana aya di wewengkon ieu nu mata kira tuduhkeun ku andika di mana ngajerongna. Nyaho teuing da aing mah teu apa ka ngaran Karna deuleu. Hari adu dia montong di halangan aing rek jalan rek lunta. Aki Jantra basa-basana jadi kasar. Geula sia, ari sia rek mantau ka mana ha? Anjeuleuh sia bising digitik bangusna ku aing. Aing can tutas tumanya ka sia deuleu. Amuing suganna ieu mah jelema gelo. Pugu-pugu ngadon rek ngagitik sagala. Cek aing teu apa aing mah ngaran kana. Angan we sia kadugu sia sorangan. Coba eta geus pok deui. Ka aing nyebut nu gelo, sugannya aki-aki hayang dikojolan sia nya. Hayang nyaho sia bisa ngojoran aing mah sia. Dikira aing rek sieun ku bantar sia. Cuma perkara kojor mah aing mah teh sieun deuleu. Dasing sakur nu kumelip di alam dunia pasti baris bae. Aki Jantra setengah nantang sabab cek pikirna. Pasti eta manusia nu rek ngejahat komo kitu nanyakeun karena incu kukutanana. Sebung. Tontokeun kalinya we aki-aki edan teh. Sok tontokeun duluna, tuman lah. Parikaskeun kalinya. Kartobi mere parentah ka babaturanana. Muka telah disembung kalawan teu ngalobahkeun micin waktu. Disembung nyililik rek newak Aki Jantra tapi aya ku edas. Carikatan Aki Jantra lain lalaworakeun sakilat luncat saibas dada. Bari ramulun anu kencang hipratiyeun jabet. Sia dan sia. Disembung rada ngerejet. Heab amarahna jadi nguntang. Kalawan nyililik bari nyirimkeun gempuran di lelempeng kana dada Aki Jantra. Marita geus hayaga mere pasangan sabut gempuran perut kieu sembung nyolodor ka hareup dibarengan ku sora nu mata kerentang kana hati. Ciat
Sakilat Aki Jantra ngadoyongkeun awakna ka belah kenca. Bari nepak leunging Ki Sembung puguh we asa seueul sasat ngirimkeun gempuran di taker, tapi teu hasil ukur mapag angan. Aki Jantra cukup rancingis bari hut-hetna pisan serangan ti pihak lawan. Atuh baturna nu katelah Ki Sasawi ngarasa panas. Sabrut maneh ngirimkeun gempuran ti gigi. Rek motong sirah Aki Jantra kitu deui Ki Sembung sarua. Ngan orokaya keur Aki Jantra ge. Teu eleh rikat, teu eleh pelit, bari geus kapatri ku pangarti wawanena teu eleh ku ngora. Harita mireungeun serangan ti dua lawan teh gentak narengkog. Bari suku nu kenca dikejatkeun ka tukang lep Aki Jantra ngalelepkeun sirah bareng jeung kitu. Dua siku kenca katuhu geus sadia rek mapaguru angen nu jadi lawan. Sanes pihak lawan duanana nyaranog, teu tatapasi di deui dua siku nu nyel kana hulu angen. Puguh we Ki Sembung jeung Ki Sasawi ting poyongkon. Samalah Ki Sasawi terus ngadadayak dagang, sabab katotog pisan tarangna ku perut Ki Sembung. Aya ku edas Aki Jantra teu kapalang nemongkeun kapi panasin hate. Nu jadi lawan, sanes ngasukeun dua siku teh make luncat bari ngagorowo. Benetu sirah Ki Sasawi dibanting ku suku kenca. We para mitra, keur mah keur lieur kagempur ku tarang ku batur sorangan. Ieu dibanting pisan ku Aki Jantra. Temahna para mitra Ki Sasawi. Sosolontodan teu beda ti hayam ku toong. Bari nangkep sirah asa eumur, da puguh dibanting sataka kabak. Sae Aki Jantra napak deui kana tanu, gilak malik di barung ku panon. Asa buki buringas terus pepetang ngebrehkeun jurus-jurus nu can kapiboga ku pihak lawan. Amarah Ki Sembung asa tambah nguntab-nguntab, ngan cilenge luncat buru deui Aki Jantra. Harita dua jurus Ki Sembung menibut beting hariuk bambaraan. Tapi hiji ge can aya nu keuna kana sasaran, sabab Aki Jantra tambah cincing mata lieur nu jadi lawan. Diserang ti belah kenca luncat ka belah katuhu, diserang ti belah katuhu ngejat ka belah kenca. Bareng jeung kitu teh keur Aki Jantra ge teu cicingeun bumi jurusna butbat rek ngahancap pihak lawan. Ngan orokaya ku ayeuna Ki Sembung jadi leuwih rancingis. Sabab geus kauji ieu nu jadi lawan teh lain tipis ku pangarti, malarat ku pangabisa. Samalah Ki Sembung waktu ieu make bisa hasil ngagitik sirah Aki Jantra. Jabron, cari jeung Aki Jantra ngajari jeung. Sabab gitikan ti Ki Sembung tumerapna rada lumayan. Da sigana lamun tumerapna kanu kitu-kitu bae mah geus moal henteu, matak nongeng. Waktu Ki Jantra keur ngajari jeung itu diantep. Kentak Ki Sembung luncat para mitra, bari terus muterkeun awakna, bari suku sabelah diangkat. Lep Aki Jantra ngareuneuh. Sabab sakiceup suku pihak lawan rek ngabanting sirah. Gila Aki Jantra malik terus luncat ka sisi awakna rada ngadayagkeun. Kitu deui para mitra Ki Sembung kentak malik bari suku diangkat rek ngajejek dada. Gila Aki Jantra ngalegot. Baru jeung kitu ramo leungeun nu katuh nyocong kan bau pingping. Ki Sembung ngarajet cacakan harita para mitra. Kuramo sokomo lamun ku congo peso atawa ku congo bedo. Para mitra sadaya, harita Ki Sasawi nu ta sosolontodan harita teh para mitra geus leungit lieur. Kentak malik kabiringna Aki Jantra keur nongongan bari silih serang jeung Ki Sembung. Ku ayana kitu Aki Sasawi teu ngalobakeun pangaturan gentak luncat nong tak Aki Jantra. Lengak Aki Jantra ngalengak. Puguh Ki Sembung asa dibere kasempetan harita hulu angen Aki Jantra. Dihanca ku dua gempuran peleup nu kalker jeung baradang. Atuh teu wulu Aki Jantra ngarasa seueur. Sedang rek hojah teu bisa sabab buhungna dikompet di tukang ku si Sasawi centak-takna Ki Jantra dicekelang. Posokeun si Sasawi, ceuk Ki Sembung disangka ku si Sasawi mah jeung Kartobi. Nu titatadingan sakadar ngamanoran nitah dilesotkeun teh. Rek diantep na atuh geus dilesotkeun terus Aki Jantra tak-takna dicentok ka hareup. Awakna dongko keur kitu ditonyel hulu angna ku tuur. Aki Jantra kuat ngaharekeun awakna moyongkon. Tidinya disusul tepus bungitna ku Aki Jantra dibanting ku pigulang leungeun ti gigir. Jabron, cungkel Aki Jantra ku waktu ieu. Daek ti daek ngajungkel. Sanajan Aki Jantra kasebut geus kapatri ku pangarti, bari kasebut ruruntuk jawara ari kaayan waruga geus kolot mah teu pati disahoja. Ongkohan sifat manusia kabeh ge teu langgeng cicing dina hiji martabat atawa harta. Itu di dina kadinjayaan teu angger dinjayana sok bae keuna ku parobahan. Peletuk Aki Jantra keur ngajoprak di tajongan sirahna. Geus kitu serepet Ki Sembung ngalugas bedowi, mani ngagurilap kasineran ku cahaya batara surya, geus manceran lawan Cilohor.
barisan wae agak kigelo teh gila jeung. Ki Semung nanya kaki Kartobi bari nu ngajega murid-murid kumis nu ngajedi. Montong deuleu sanajan teu beresan ge da moal lila umurna. Aduh mora kene mah teu kudu kubedog diparieskeun ge beheungna ku dewek. Batu rikas aduh. Tema Kartobi harita Ki Jantra pula sakulisi. Lan rek kudang para mitra sadaya teu kaduga. Asa teu punggung di dieuan kojeng Kang Kartobi ngalengkah. Leye dadah Ki Jantra ditincak ku dampal suku anu jebrag sarta ditanya. Agi, dewek eueuh maksud rek maragatkeun nyawa Andika. Sanajan teu diparagatkeun ge. Kana pasti Andika moal hilat. Neuleuh legana alam. Ayeuna samemeh Andika ninggalkeun legana alam, sok geura bejakeun di mana padumukan ngaran Sikarna. Pasti Andika apa ka ngaran Sikarna sabab Andika aya di dieu. Lamun Andika bisa nerangkeun padumukan anak ayeuna keneh, Andika diubaran ku kula sabab kula geus teu malarat ku pangabisa. Tapi sabalikna lamun Andika teu daek nerangkeun pasti congo bedog ku kaula. Bahkan niru kana gengerong Andika. Sok geura terangkeun di mana ngajedogna nu ngaran Sikarna. Kartobi keukeuh piteukeun ngananyakeun padumukan Karna. Padahal anu ditanya teh sasat aki kukutanana. Harita Ki Jantra batan daek nemalan malah reupe peureuh. Sedeng batin maras inget kanu ningalan baju ngesing saraba bodas. Nu kudu diserenkeun ka Karna tayalian ti lodaya mamalihan. Gerenang Ki Jantra nyamat lodaya mamalihan jero dadana. Waktu Ki Jantra keur peureuh meri nyamat lodaya mamalihan, saret-saret Kartobi ngalugas bedog sarta disantongkeun kana beuheung Ki Jantra bari poknanya. Rek nerangkeun moal sia ha? Lamun teu daek nerangkeun ulah samat kan aya deui. Jang diambles ieu congo bedog. Kaula kana ti koro Andika, sok jawab. Pokna bari congo bedog diandelkeun kana beuheung Ki Jantra nu masih keneh peureuh. Nya atuh ai Kartobi tas nyarita kitu bari nincak dada Ki Jantra. Ujug-ujug kelebung datang angin puyuh meningubeng ngaguruh matak pipaureuh. Tatangkala nu aya di dinya ting pelenoi ting laleok sigan rek rungkan. Atuh Kartobi jeung Ki Semung katut Ki Sasawi culang cidung ngarasa kaget campur paur. Aya angin puyuh di limbungan malah lemah. Karasana asa ingung si gaya lini. Awit sawatara menit gaur-gaur kadenge sora mau ngagaul. Puguh we jalma nu tilu hariwas sabab ngadenge sora mau ngagaul. Kabeneran harita Ki Sasawi ngareret ka belah kulon. Breh katingali aya lodaya bodas keur ngadangong. Sihungna tebong rangeteng kitu di kukuna bari jil kabeh. Sedang eta lodaya aya tukangeun Ki Kartobi kerok Ki Sasawi ngabejaan. Was lanjut eta lodaya tukangeun. Pokna tempat Kartobi ngaliuk ana breh nya tukangeun aya lodaya bodas gedena keur. Gaur-gaur lodaya buar gaur matana mencerong ka Kartobi. Mungkin siap sadia nyekel bedog nunggu lodaya nyerang. Ki Semung jeung Sasawi sarua geus tak teteki-taki nyerkel bedog sewang-sewang. Nya atuh gaur lodaya bodas ngagaur deui. Pancing luncat rek ngarontok Kartobi. Dan untung Kartobi rikat dongkok terus luncat ka sisi bari bedog na teu depan. Dimat rek nigas lodaya. Tapi hanya ka lodaya teu beunang. Kilek lodaya malik deui. Gaur-gaur di sana. Cenah luncat rek ngarontok di Kartobi. Anu geus sayaga nunggu panaraja ngalodaya. Bedog Kartobi satakar kapak di mati gigi. Gaur lodaya teh harita di sada ngagaur. Tapi pisan sabab pundukna beunang ku bedog. Tapi kutuhan teu Kartobi ge kacakar walikatna. Berbei getih tina walikat Kartobi ngaberbei. Puguh Kartobi tamah nafsu kalawan teu merosea kana awak dicakar ku lodaya bodas. Celang luncat rek nyusul tepus. Naruh ku lodaya, bedog Kartobi bisa ngahiu. Ngan edas para mitra. Eta lodaya rikat ngejat kabelah kenca kahareupeun Ki Semung. Atuh teu loba nu dipikir deui Ki Semung nyabetkeun bedog ti gigir. Hiu plak gaur lodaya bodas ngagaur bari malih. Kaayaan lodaya asa beuki jarang. Taksiran para mitra lamun jelema mah tambah nafsu sabab awakna geus cacad beunang ku bedog. Seak Ki Semung nyabetkeun bedog rek digas cokor lodaya. Harita teh tapi batan hasil malah mah dada Ki Semung beunang kacakat. Ki Semung ngagoak bari ngejat ka tukang. Dada raca satapak kuku jaba getih camucur. Ceneng lodaya luncat deui bari teu boleh ngagaur rek ngarontok Ki Sasawi. Untung harita Kartobi rikat manehna gentak luncat bari nyuruhkeun congo bedog. Beres gaur lodaya ngagaur bari tarik. Maka liwat saking beutungna pisan beunang katiru ku congo bedog.
Tapi sakitu malodaya masih kena kuat anggur marikan ngarontok ka Kartobi. Lep Kartobi ngareuneuh. Lodaya milepas nubruk kana tangkal radu tuluy ngedubruk. Disangka ku Kartobi mah moal bisa cengkat deui sabab kadutna budal badil. Cenah Ki Semung luncat, bedog di matrek ngincer hulu lodaya bodas. Ceuk pikir Ki Semung, pasti lodaya ajal sabab keur kena ngedeprek. Na atuh can ge bedog antel kana hulu. Lodaya teu sangka baris nyakar beungeut tunggu we. Ki Semung gogoakan bari nukupan beungeut. Geus pinuh getih gabrung lodaya bodas ngarontok Ki Semung. Tergeus kitu mah Ki Semung sateka pola galungan jeung lodaya bodas nepi ka taneuh ledeng. Sedang Ki Sasawi jeung Kartobi ngarasa bingung pikeun nulungan Ki Semung. Nu keur papuket bari gugulitikan jeung lodaya bodas rek pada nigas paurkeun ka Ki Semung. Dasar Pi Aji lain geus datang harita Ki Semung ditakuk beheungna ku lodaya bodas. Ki Semung ngagorowok teu kungsi mamanitan Ki Semung kekerejetan sakarat nepi ka perlayanan jadi mamangsa lodaya bodas. Gaur lodaya bodas disada ngagaur bari luncat siga ngalengkahan Ki Semung. Geus kitu ngajoprak ngajampana bugang. Las lodaya bodas ngiles duka terus ka mana ngejatna. Geus kitu mah Kartobi jeung Sasawi gentak buru Ki Semung barang diguyahkeun ku Kartobi geuninganan si horeng geus oyag kabeh. Ngaso lah ngaso. Harita para wargi sadaya Kartobi tuluy nyarita deui. Waduh pai, oi geuning si Semung ge oi. Silaka kaya kieu mah permaksudan urang can hasil batur urang geus korban. Namoy urang balik deui. Wayahna si Semung panggul ku ilaing euy. Misalna jauh di selangan ku dewe, sabu ditinggalkeun dieu karunya euy jeung bisi katanyaan deui ku pimpinan urang euy, ceuk Kartobi. Kalawan teu leleda Ki Sasawi manggulayon Ki Semung. Awak Ki Sasawi para mitra jibrug ku betih. Geus kitu gagancangan baralik di ka tempatna. Ulut setengah jam sanggeur Kartobi jeung Ki Sasawi areueuh dia ke tempat. Gaur lodaya disadareui. Guar gaur bari angsorot-angsorot nyampurkeun ka Ki Jantra. Masih keneh keur ngajoprak sabab rek cengkat teh ngarasa lieur. Tapi panon mencrong we ka lodaya nu beuki dina beuki deukeu. Geus teu timburuna Ki Jantra pasti lodaya rek ngarekem. Dunia cacat gara-gara disamat ku Ki Jantra. Tapi buktina sanggeus deukeut anggur ngudupruk bari cokor sabelah nu kahareup ditumpangkeun kana dada Ki Jantra. Ki Jantra ngarasa kaget jeung watur ningali awak lodaya boroboran ku getih. Pujitna amaya-amayan ngan henteu budal badil kaluar jeung kadutna. Lodaya hampura kaula teh lodaya. Bungan kaula make ngagero Andika, panyana Andika teh moal kitu jadina lodaya. Ku kitu nape? Kaula masrahkeun raga jeung nyawa ka Andika geura palastrakeun deui kula. Ngan omat getisna satetes buukna salamar ulah disesakeun ku Andika. Kaula mah pasrah lahir batin lodaya. Cik Ki Jantra sumrah ka lodaya para mitra. Gaur harita lodaya teh ngagaur. Disada ngan sakali-kalina. Huluna para mitra nyuuh kana dada Ki Jantra. Si horeng lodaya terus pae. Tuluy we Ki Jantra leuwas campur watir. Ningali lodaya geus eueuh nyawaan kuniang harita Ki Jantra kakara muniang cengkat. Tuluy nyarita sorangan bari ngusapan hulu lodaya nu bodas nu geus jadi bangke. Lodaya hampura kaula teh lodaya. Rumasa kaula nu jadi cukang lantaranana Andika pae. Ceuk Ki Jantra bari carindakna keur kitu kadenge sora awewe nyarita tanpa jilimpokna teh kieu. Aki tong baga rasa dosa. Tong boga rasa leutik ati. Kuring teu ngarasa aral subaha teu boga niat rek males pati ka Aki. Sabab kuring geus pasrah ridho 2 kali kuring ninggalkeun ieu alam dunya. Ngan kuring amanat ka Aki di mana jaganing geto. Aki ningali aya 2 urang budak jajaka keur tarung ngadu jajaten. Gancang ku Aki sapih kalawan caritaan ku Aki. Ulah tepi ka aya nu ajal salah saurang. Sabab eta budak jajaka 2 lagi anak kuring. Sanggeus maringna saladar bejakeun ku Aki yang indungna ieu budak jajaka nu 2 teh katelah sopina. Geus palastra gara-gara diudag-udag ku urut adi beuteungna katelah Rusdi. Nu waluhu alam di mana kiwari ngaranna eta Rusdi matuhna.
Tapi pasti awal akhir dia bakal kapangi. Kaluan pasti anak kuring bakal nebus pati. Ngan bejakeun ke anak kuring di mana patepung jeung Ran si Rusdi. Sing ati-ati sababana geus kapatri ku pangarti. Geus kasipuh ku pangaweruh. Cek cohagna geus jadi jelema nu sepi tanding sudah lawan. Diwuwuh kagaranganana moal aya mapakan. Tah sakitu bae aki. Kuring rek mulang ka alam. Alenggung baju kuring rek diwariskeun ka aki, wayahna kudu dipake. Kitu ceuk hiji sora awewe tanpa jiring. Puguh Aki Jantra ngarasa kaget ngadenge sora meni atra naker. Bari teu katingali jirimna, kereneng Aki Jantra nyarita jero dadana. Astagfirullahalazim. Nasaha cenah awewe nu nyarita meni atra pisan kadeungeuk wae. Wah, jajamit mah kitu. Maki aya amanat kitu sagala ka aing kudu ngabejakeun ka dua budak jajaka. Yen indungna nu katelah sopina geus walastra alatan dibobari ku surutan di bedeungna nu ngaran. Aduh. Aduh, isa bedanya. Kurdi kitu lain gedang lain kurdi. Anawi kitu lain deui. Anawi mah jenat apa ai heuh ingat aya mah si Rusdi. Wah, si Rusdi adina si misna mah kitu. Aku yakun si aing ge baheula keur sakola desa maca buku Rusdi jeung misna. Teu ingat buku nama si Rusdi we urut adi beuteung sopina. Atuh sanya dua budak jajakan nu bari sadung nya ka we bieu ku aing teh ditanyakeun ngaranna. Tapi keun bae lah. Pokona masal panggih jeung dua jajaka we. Sugan manehna apaleun ka ngaran indungna. Kumaha pilakuan aing hayeuna idena teruskeun di nempungan si kujang. Atawa balik heula ka imah. Hari balik deui geus kagok jauh jeung sieun kaburu rayat-rayat di ditunyeun hulu hara. Nyarek ngeueuh we nempungan si kujang sugan teu keur indit-inditan. Bari aing hayang panggih jeung kersana ajengan ongko. Kitu gerentos Aki Jantra. Kalawan teu loba dipikir diterus kebat imit ninggalkeun dugang lodaya bodas. Dak dumadakan ku waktu Aki Jantra geus teu aya nu karasa naon-naon dina awakna. Malah lumpang beuki cenghar. Teu karasa di jalan harita Aki Jantra geus tepi ka hiji tempat. Didinya aya 4 urang lalaki keur tinjarentul siga nu keureuh. Tas maracul sabab gigireun eta lalaki aya pacul jeung teko katut cangkir laletik 4 ciki. Duaan keur ting pelepus arudu daun kawung sedeng nu saurang deui para mitra. Harita teh keur ngarongkong cangkir. Curulung nyicikeun cai tina teko. Barang eta lalaki cengkat ngangkat cangkir rek ngasargot-regoteun minum. Ngareret ka belah kulon ujug-ujug korejat para mitra. Merejak nangtung bari nyekel cangkir diusi ku cai teh geus rada tiis. Eta lalaki nu releng mengcong ka Aki Jantra nu geus deukeut. Kira-kira 2-3 lengkah kuak lalaki ngaguak ngepeskeun cangkir. Caina nyebrok kana beungeut batur. Wah, baung! Pokna bari beretak lumpat cul naon. Kitu deui baturna nu tiluan ting korejat. Terus ting beretak lalumpatan samalah nu saurang cocorowokan nyebutkeun turun. Atuh puguh Aki Jantra ngarasa kaget ningali jelema ngadon lalumpatan. Muni patarik-tarik si horeng jelema nu opat ningali rupa Aki Jantra tamleng si Jamal. Harita para mitra Aki Jantra tuluy nyarita. Amuing lakunana haun cenah jelema teh ngadon birat lalumpatan. Dulu itu anu labuh sagala kana kotakan sawah. Disangka aing we kitu atuh disangka aing rampok gitu. Mana aing disangka rampok mana ada kasebut aing aki-aki. Teuing lamun aing disangka nu gelo masukan. Tuluy itu tataranjangan sagala. Aduh. Dipikir-pikir kawas nu teu hari jeung we manusia ngadonting balecir gitu. Aki Jantra ngadon seuri sorangan bari ningali 4 jalma ting alabret geus jarauh. Memang nya ku harita bebeungetan Aki Jantra katingali ku batur tamleng di para mitra rupa lodaya atawa maung. Panon buringa sedeng pangrasa Aki Jantra asa anger teu robah. Rupa teh teu robah wujud anger rupa jeung wujud jelema bari teu inget kana carita awewe tadi tanpa jiring. Nyebutkeun rek mikeun pakaian manehna ka Aki Jantra. Aki Jantra ngarewet kana teko kojeng ka ngalengkah tuluy nyicikeun cai kana cangkir leutik. Regot-regot ninu bangun hanangeunnakeun. Las kumis dari susut ku tungtung leungeun baju kambre. Geus kitu leos imit deui maksudna rek nepungan karna di pasantren. Datang ka hiji tampian nu kabeneran di tampian loba barudak parawan.
jeung sababaraha urang awewe nu geus karolot keur nyareusehan. Sabagian aya nu keur mani dina pancura, sabagian aya nu keur ngumah wadah di darat. Lain ku kitu Aki Jantra aya babeng batan make reg eureun pasireun tampian ningali nu keur nyareusehan. Rek kabelah kaler aya saurang nini-nini keur cingogo bari mudaran samping rek mani. Kakara gerek brus mani ujug-ujug cerit nini-nini ngajeri. Nurejat nangtung poho kana naon-naon. Mau! Pokna terus ngaperenyeng lumpat. Atuh sajena kabawakeun lalumpatan bari ting jerit sabab maneh ge ningali Aki Jantra keur ngajanten. Di pasireunana rupana siga mau. Aki Jantra tambah kaget ningali polah awewe nu keureun di tampian. Lamun ting jerit leos Aki Jantra ngaleos kilep mengkol nu maksudna rek jalan ka kebon awi. Kakara ge ngalacat rek nanya. Guak hareupeun aya awewe ngaguak bari sabeuleuh geunir teu dikutang-kutang acan. Si horeng nini-nini nu rek mandi paamprok dina jajalan. Atuh Aki Jantra reuas campur jeung era parada. Ameng-ameng ting suga nini-nini gelo teu gablek kaera pisan yang adon teu dikutang-kutang acan. Kudu ngadon bumbu lucun deuleu. Itu siapa benyit menyibuli Aki itu. Tingguli Aki itu aya naon cenanya. Ndawak aing gitu. Cek gerentes Aki Jantra. Harita teh para mitra sadaya tambah kaget da puguh didinya kasebut sisi lembur gede loba masyarakat. Harita aya puluhna urang lalaki marulu marawa pakarang sabogana-sabogana. Malah aya mamawa halu jeung mamawa tabang induk panjang kana mah aya rampog atau bangsa. Srog tilu urang lalaki anyog ka eta tempat. Kabeneran para mitra sadaya kurunyung teh tukangin Aki Jantra pisan. Regu tiluan ngarandeg kalawan anu saurang nanya. Aki, teu ningali bangsa tadi ya? Pokna tarik kilek Aki Jantra balik ngaliuk. Acan pok ditemalan ku Aki Jantra geus ting ngagarwak terus ting balecir meuni teu silikna ti bebaranti. Sagala dirumpak sarieun ningali rupa Aki Jantra katingalina siga mau. Nu sejen ge tadina marek ngepung teh jadi buriak lalumpatan. Muka ditu muka dieu samalah aya nu ngararingkeb maneh di imahna masing-masing. Tapi ka eta lembur muni jempling siga eueuh jalmaan. Atuh puguh keur Aki Jantra tambah kaget ningali polah jelema awewe lalaki kolot budak pada ting buriak lalumpatan. Kereneng Aki Jantra gegerendengan sorangan bari alak irik kana awakna. Gusti nu Maha Agung, nakuna naon cenah manusia jol ieu. Pada ting buriak disebutkeun beungeut aing ludang ledong da bersih, samala tadi aing rek ini teh kungsi mandi heula di tampian. Disebutkeun pakaian aing ruak awek dah teu deui. Tapi nya cenah jelema lalumpatan. Sugan teu harideng jelema teh disangka aing gelok hidup. Asa poekeun pikiran aing mah. Kitu gerenengna Aki Jantra bari alak ilik kana pakaianan. Keun si aing rek nanyakeun ka jelema itu. Kabeneran aya awewe geus rada kolot keur nungtun doma. Bisinya beungeut aing camerong atawa bisi aing disangka rampok. Gerendengna bari tuluy ngaleos rek nanyakeun ka saurang awewe nu keur nungtun doma. Bari make dudukui cetok. Reg eta awewe nu keur nungtun doma teh para mitra ngarandeg bari nyekelan tamang. Sabanna domana nyatuan dang daunan. Gong cingogohana pun tangkal haur sisi kebon. Sanggeus deukeut pok Aki Jantra nyarita maksudna marek terus nanyakeun ka eta awewe. Nyai, cimbang nongko beungeut Aki sagedeung. Na beungeut Aki teh camerong atawa kumaha? Pokna. Gilak eta awewe para mitra ditanya ngaliuk lalaunan. Ana breh ujung-ujung cerit ngajerit minta tulung. Terus ngabeci recul doma bari tulung-tulungan. Ah, nya ansugan garelo kabeh manusia teh menyewa nu saulueut. Lamun teh sieun aya nu cilaka di udag saku aing kabeh diobrot. Nanyakeun ka awewe nu keur nungtu doma, batan nyamalan anggur ngabecil tu doma. Kumaha lamun doma anu maling pasti cilaka manehna. Jeung lamun doma anu anuna, kumaha lamun doma batur beureun kudu ngagantian. Lu dasar garelo kabeh sugan. Aki Jantra kukulutu sorangan. Terus ngaleos deui bari hate tetep hayang tepung jeung karna injuk kukutna. Caturkeun Aki Jantra geus tepi ka pasantren harita teu buru-buru ka bumina ajengan Abdul Soleh. Teras kebat ka pasantren cek pikirna Aki Jantra bisi karna keur ngaji sabab ti kajauhan ge geus kareung anu ngaraji di madrasah. Lol Aki Jantra ngelol tina lawang tuluy raratreret ningalian karna. Tapi di antara nu sakitu puluhna santri, awewe lalaki teh karna eueuh duh
duka teuing keur ka mana samalah Nyimas Nurbaya ge eueuh. Rek ka ajengan Abdul Soleh nuju melenguk ngadangukeun hiji santri keur ngaji. Gereneng Aki Jantra ngagereneng jero dadana. Geuning si Kujang teh ka mana nya? Moal keur di moma ajengan gitu. Tapi dari ajengan mah ya itu keur melenguk. Palang siang keur kalemur, hubungan aing dumeh geus heubeul teu papangi. Aduh, kumaha lamun jama si Kujang geus kalemur. Sok sieun padana lewak we kulang demur tu si Kujang disariksa. Nah mending balik dewe kitu aing kalemur bisinya si Kujang kaditu. Tapi udah rek nanyakeun ka mama ajengan. Cek gerentes hate Aki Jantra. Geus kitu mah para mitra celengkeung Aki Jantra uruk salam bari ngajanteng dina lawang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balur mama ajengan Abdul Soleh. Kitu deui para santri sabagian remalan bari ngalieu. Harita teh ana breh teh korejat kabeh ting korejat malih mama ajengan Soleh ge kasebat pesepuh tur alim ulama kacanakeun ngorejat. Cerit santri awewe aya 10 urang ting jereri sabab ningali di lawang aya lodaya. Atuh kabeh santri-santri awewe lalaki teu sirikna silih tubruk silih seren. Cilung-jeleng laluncatan tina janela kitu deui ajengan Abdul Soleh luncat terus lumpat mulih ka bumina. Sedang santri-santri kabeh pada ting corowok nyerebutkeun aya maung. Harita mama ajengan Abdul Soleh miwarang ka Mang Bendul. Sinana kolan kohkol mere isarah ka rayat-rayat sakabeh. Najan Mang Bendul ngarasa sieun ge ku lodaya bari acan katingali lodaya nama. Kakara ceuk beja ti para santri nu lalumpatan ka bumi mama ajengan Abdul Soleh. Maksakeun kaluar terus na kolan kohkol ditihtirkeun. Di tema kuno sejen narakolan kokol atuh buludul. Rayat-rayat aya kana ratusna urang pada budal. Sabagian aya nu mawa pakara, sabagian aya nu mawa halu jeung sabangsana. Malah aya nu mawa heurap gede pikeun heurap rodaya. Bari ting corowok ting harau. Awas oi. Kepung aya maung. Kepung aya lodaya. Awas baraya-baraya teh dieu oi barudak ulah sila keluar. Ayo seret oi seret. Seret. Kitu ting corowok rakyat ditu ti dieu para mitra. Harita teh ngadoningker pasantren sabab di madrasah aya lodaya. Harita Ibu Rokayah rawah riwih nangis emut kanu janten putra. Nyimas Nurbaya nuju arangkat jeung karna ngalayan eyangna Nyimas Nurbaya nuju teu damang. Aduh amanah kumaha wae si Nyimas jeung Jangkarna sok sieun beunang we ku lodaya. Engal atuh ngajurungkeun si Bandul haduh si Naneang Nyimas jeung Jangkarna bisi nuju di jaralaneun amanah. Ibu Rokayah samar pola gero ajengan Abdul Soleh nyauran Mang Bandul. Bade gana entas nakolan kohkol di buruan anu keur nyempol di dapur gijireun tumpukan karung segon. Benul. Ngulan teh masih Benul bari nyempol. Ka dieu heula Nul. Sakorejat Mang Benul ngorejat terus nyelilik ka patengahan. Mani aya naon mama? Mang Benul semu geumpeur bari suku maroroncon. Cing wayahna sakedeung pangneangan ke Nyimas jeung Jangkarna bisi di jaralan kene. Lamun pangih di jalan ulah wakasina ka dieu malah sina balik we heula ka hayangna saur mama ajengan Abdul Soleh. Aduh, kumaha ngabdi mama? Ngabdi sieun diangkan ku lo nyaya mama. Kumaha mami benang terus diangan ngangos ngabdi bae. Mang Benul ngarasa sieun. Rek kaluar teh mangkani ngadenge sora rayat-rayat sakitu ngagederna. Ting corowok matak geumpeur atuh Ibu Rokayah Bendu sabab badegana nolak. Lain ngahunten kitu Bendu ujung-ujung ka ditu gara init. Bising si Nyai jeung Jangkarna aya di jalan kene. Sok buru-buru init. Ibu Rokayah teu sabar bari pinuh ka melangkan janten putra. Imu kumaha ni anu upami menaksan lodaya. Mangani nyalbine biasa nyeleweng nyumun jadi leweng nya mudah-mudahan we aduhnya lodaya bangeur. Mang Benul kapaksa init jalan ka tukang tapi samemeh rek kaluar teh ngelol heula tina lawang pagar terus rerat-reret. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi Gusti nuunkeun dilan kan ulah menaksan lodaya. Mang Benul harita ngadua para mitra sel maksud nama minta di tangtayungan sangkan ulah panggih jeung lodaya.
Mang Benul sasama heula kanu maha kawasa. Geus kitu kaluar tuluy ngaleos bari culang Cileung. Sedeng rayat-rayat asa beuki ngageder. Patin corowok ti ditu ti dieu. Para mitra sadaya. Rayat-rayat teu jempe terus patin corowok bari pakarang diacung-acungkeun. Kitu deui nu mamawa heurap gentak naek kana tatangkalan. Maksudna rek ngaheurap lodaya. Harita Ki Jantra sanajan geus kurang reung ge, ari ngadengin ting corowok tararik macuringha. Ngerasa kaget campur leuwas ceuk pikirna palang siang lembur pasantren dirurung ku rampung-rampung. Amuing eta soraja lah mah meningakeun dari kitu ting corowok cenah palang siang rampung datang. Ngarulung rayat-rayat nu di dieu. Waduh. Kumaha wae si Kujang sok sieun beunang ku rampung we. Paingan ajeng-jeng santri-santrina puling buliak lalumpatan heuh ajeng-ajeng santrina. Jalan tina janela. Nyata kitu we rek dirurung ku rampung meureut teu. Kumaha beubeuteuin aing geus jeung ngadon mapag kaya ini. Paingan sini ngajulungkeun sumuni teu pati ridho. Nya kieu we baris dieu jadina aing kakepung ku rampung kabana pikeun pingejat jadi. Kitu gerentes hate Aki Jantra. Narasa bingung pipikiran tapi sanajan bingung 1000 kali bingung ge kapaksa. Aki Jantra kaluar ti madrasah. Cek pikirna cicing di madrasah pasti ditewak ku rampung. Ngejatnya kitu kenah leuwih hade ngejat sugan we moal bisa lolos tina kepungan rampung-rampung. Lenyeng Aki Jantra lumpat ka beulah kulon. Maksudna rek ngado nyumput di bumi mamaajengan Abdul Soleh jalanna kapipir. Paron pamprok pisan jeung Mang Benul. Atuh goak Mang Benul ngagoak bari gilak malik terus ngabecir. Mang Benul tulung-tulungan sabab paamprok jeung Aki Jantra nu katingalina mah lodaya. Aki Jantra leuwas disangka Mang Benul sieun ku rampung. Padahal sieun ku Aki Jantra. Gilak harita Aki Jantra ge malik belenyeng ka beulah kaler. Ti beulah kaler belenyeng ka beulah wetan. Atuh rayat-rayat ti beulah wetan sabagian uting beretak lalumpatan. Bari nyebutkeun aya maung. Sebagian terus nyeret gilak belenyeng Aki Jantra lumpat ka beulah kulon. Sedeng saurang lalaki anu harita para mitra naik kana tatangkalan bari geus siap sadia heurap teh rada ngaroroncoy sabab Aki Jantra katingali lodaya geus deukeut. Barang Aki Jantra tepi ka hareupeun tatangkalan lalaki anu keur nyenyekel heurap teh ti kosewan sabab sukuna ngaroroncoy. Koleang gebrung para mitra ragrag sedeng heurapna ngarungku pisan ka Aki Jantra. Aki Jantra pakupis bari cocorowokan kadenge ku baturna mah para mitra malah tegawuran sora maung. Nasola para mitra. Para mitra anu mulia. Geus sidik mah para wargi Aki Jantra karungkut ku heurap. Rayat-rayat pada surat ngerasa bunga sabab katingalina lodaya beunang. Kurse lodaya beunang oi. Lodaya beunang oi. Paehan. Cek rayat-rayat meni rameng ti ditu ti dieu. Bari nu mawa bedog diacung-acung tina bakating ku sieun pada mahala. Dikersakeun Aki Jantra tanagana jadi bedas. Heurap anu sakitu weweng teh kuat kabrut berat pargat. Atuh Aki Jantra bisa keluar terus awong-awongan bari saralak sirili. Montong ngadepung aing sia umat-umat bangkawana. Hari kali lu nyaringgir. Hayo nyingkir sia. Cek Aki Jantra kareungina ku batur mah gagauran. Rayat-rayat murek mahala teh unur-unuran ngarasa pawur ningali lodaya keur nutrina. Ayeuna rayat-rayat pada ting buriak ting balecir. Nepi ka anu blag-blug lalabuh patumpang tinih jeung baturna. Temahna rayat-rayat pabaliut pahibut teu puguh anu arup. Teu puguh para mitra nu aungah wae ka imah sewang-sewangan. Aya anu terus weting alabret teu kurang sedengkeun Aki Jantra awong-awongan di buruan. Bumi ajengan Abdul Soleh. Rek ungah ka bumi teu bisa sabab panton nutupa di kata mah dikunci. Jero Aki Jantra ngagero karna. Kujang keluar dari sakedeung ieu Aki ngadon pada ngepungan Kujang. Pokna. Tapi nu digegero teu nemalanda puguh keur eueuh jeung Nyimas Nurbaya. Akhirna magek si Aki Jantra diuk dina tetecean teras amokanana ngahega. Kesa ngoprot masihan sakujur awak sabab capek balas saralak sirli. Rek ditarewah ku rayat-rayat lembur pasantren. Ari ajengan Abdul Soleh sareng garwana katut Mang Benul. Bade gana ngadedempes we.
Bal dilebet saurang ge teu aya nu bantudeun kaluar. Teu lami pok ibu Rokayah namanya sasauran kitu ge setengah harewosan. Mana? Geus teu aya kitu lodaya teh masyarakat Jempling ayeuna mah. Toy ngatuh kadenge namanya Jempling. Walar ajengan Abdul Soleh bari ngalirik ka baregana. Keur ngaroncon keneh bari nyempot gigireun lomari mainan. Mun teuing pamilodaya tos teu aya mah amanah. Jalan abdi mah hariwang we ku Nyimas jeung Jangkarna pilih Pak Amprok jeung lodaya. Mang Benul harita ge para mitra teu bisa ka mamana, malah beuki ngahep-hep. Cing Mang Benul, kaluar ka ditu bener lodaya geus eueuh. Lamun nya mah geus eueuh, kadi atuh jalanna ka hareup tah. Kaluarna saur Ibu Rokayah miwarang ka badegana. Ngomong abdi masih luas. Tema Mang Benul bari nyebakan dada. Ti dia teh hareup nempona lain dititah nempo tempat batur. Lamun eueuh kami rek ditah barudak santri neangan Nyimas. Ibu Rokayah ngeukehan miwarang badegana. Ningali lodaya. Atuh sanajan Mang Benul reuas ge jeung capek keneh, kapaksa ka ngoloyong. Tretrek ngaran kunci panto reket panto dibuka. Lalaunana keur bangun asa-asa. Geus kitu lol Mang Benul ngelol heula. Barang ngareret kabelah kenca gebeg Mang Benul ngagebeg. Malah hampir-hampiran ngagorowok sabab di luar aya lodaya keur campego. Nih, aduh, ya mahung. Mang Benul ngelok deui para mitra. Bari cepret panto dikoncikeun tuluy bibiri gidigan siga nu manggih ka gila. Kunaon Mang Benul? Ibu Rokayah ngaraos kaget kalayan neuteub kana beungeut Mang Benul. Nu harita Mang Benul gawena tutunjuk kana palebah panto. Sok tara balik si Benul mah aya naon tutunjuk kana panto sagala Benul. Saur mama ajengan Abdul Soleh. Lo naya, mama masih ini di luar yun. Hah? Lodaya ya di luar? Mohon di luar mama. Temang Mang Benul ngaroroncon. Teu sakumaha lila aki jantra nu keur diuk dina tetecean teras meniang nangtung. Uluk salam para mitra nu maksudna nepungan dengan Abdul Soleh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ajengan. Aki jantra ngagegero mama ajengan Abdul Soleh. Atuh Ibu Rokayah sareng ajengan Abdul Soleh katut badegana. Ngalenyap sabab ngadamu di teras sora lodaya gagauran padahal aki jantra ngagegero. Masya Allah. Aduh bener we aya lodaya. Laras ama lah menikah gauran kitu eta di dua teras. Kumaha pipateun urang atunya. Namun segelodaya teu ngejati imah urang. Panginten urang teh moal jasa kaluar-luar acan sareng abdi mamelang we ku Nyimas. Beureun aya datang aya ditekuk. Beureun mama lah dirontok tada teuing. Ibu Rokayah emut kanu janten putrana. Teu dilajep jempe henteu kadenge sora lodaya gagauran. Padahal aki jantra masih kena di teras keur ngahuleng bari nungguan karna. Sabab tetep aki jantra hayang Pak Amprok jeung karna. Muka beneran karna jeung Nyimas Nurbaya masih kena di jalan. Sanggeus terepi ka pelebah kebon awi karna jeung Nyimas Nurbaya ngarasa kaget. Sabab teu panggih jeung jalma saurang-urang acan, malah lembur eta meuni asa sepi Jempling. Atuh Nyimas Nurbaya ngaraneg, malah nyepengan sagala kana leungeun karna. Boga timuru palang siang rakyat-rakyat teu araya teh ngejat aya rampung. Kang, namun teu tepang pisan sareng anu sanesnya Kang nya. Mun teu aya meni simpe kieu. Aya kajantan naon atunya Kang nya. Sok sieun kadongkapan ku rampog we lah nuhun. Kasumpingan ku rampog abdi makan. Saur Nyimas Nurbaya asa teu puguh emutan. Buka tu Nyimas mun ka kuping nama ku akang masa Jempling kieu. Sareng teu aya sasaha deui. Tema karena manehna ngarasa heran dina poe harita meuni eueuh jelema saurang-urang acan. Padahal di dinya teh lembur gede tur loba wargana. Coba teh tinggal heula ka aku akang karo rompok akang, Kang. Nah ibu sareng ama araya teh nepi teu aya. Pamiti araya urang pilarian, saur Nyimas Nurbaya. Aritos Nyimas Nurbaya sasauran kitu keresek cenah kareung. Dina siraheun aya nu ngerese. Barang ditingali ku karna jeung ku Nyimas nyampak aya saurang budak bujang. Keur nyempot dina dahan kain nangka. Timuruna karna nu rek maling nangka sabab nangka sakitu leubeutna jeung geus karolot. Kunaon anjeunna di luhur baraya?
hanya karena bari tangah kitu deui Nyimas Nurbaya tangah rek ngalina ganjeun teh pamake jeung pulang baling hayang mamatak naon datang we ka bogana ada malah burung dibere tibatan kitu di dahar moal matak maslahat kokna deui nya ujang ulah nyieun petak kitu haram hukumna ge hayang-hayang teuing mah nyarita we ka euceu atawa ka ama sautang kanangka teh bapak euceu sok turun ku euceu ka dibere Nyimas Nurbaya mairan geus kitu pok eta budak bujang teh keur nyempo dina dahanangka ane malahan semunu sieun den jo ge Kang pun baralun sanes abdi bani maling nangka tu baratun teuing mari terang nangka ieu kagungan mama sun mal eta budak bujang bari tetep nyempo dina dahanangka ari kitu keur naon atuh anjeun daya di luhur karena nanya deui bari tangga harita teh sok tuluy nyarita deui sok turun lamun dari maling nangka mah saya punya abdi mah sieun Kang sieun pisan sieun mong lodaya sadaya rakyat-rakyat pada batin buriak lalu lompatan duka kemana angkat nama margina mah aya mong lodaya ini ge aya keneh di payunan bumi mama teh mal budak bujang kakara ngajelaskeun aya mong lodaya karena inget kalawan ngareret ka Nyimas Nurbaya di mana ujang mong lodaya teh Nyimas Nurbaya ngiring tumaros harita teh raraina ujung-ujung sepak we para wargi sadaya barang ditanya ku Nurbaya harita teh para mitra eta budak teh ngajawab koit nama lebet ka madrasah ce malima abdi ge sang rencangan kali mama buriak lalumpatan koit nama bade di karepung ku sadayana rakyat-rakyat nanging lodaya ngamuk ngaheurap ge heurapna kala kararejet atunya buriak we sadayana lalumpatan sapaliha anu kalebet deui ka bumina masing-masing sapaliha terasa angkat terbih abdi ge bami teu engan naik kana ka dieu mah duka kumaha tuh Kang ceuk eta budak bujang nyaritakeun aya maung lodaya ngamuk atuh Nyimas Nurbaya reuas ras emut kan janten ibu ramana sieun cilaka ari maungna ka mana ayeuna jan tos teu aya di dieu mawin mah teh ka payunan bumi mama ce duka aya keneh di ditu duka tos teu aya kumaha tuh Kang melang abdi mah ka ibu sareng ka ama Nyimas Nurbaya ngalirik ka karna biasa ini mah kieu Nyimas akang bade ningali lodaya nah aya keneh anu tos teu aya tena wayahna Nyimas sareng si ujang antosan di dieu nya di mana lodaya tos teu aya ku akang dibujung deui ka dieu kitu atuh nya Kang nya mun kade sing hati-hati Kang balar Nyimas Nurbaya sasahat sabab manghariwangkeun ku karna sok jang turun heula baturan euceu di dieu karna nitah turun ka budak bujang teu harare sejut budak bujang teh turun ari karna harita terus ngaleos rek nempo maung lodaya bisi aya keneh di buruan bumi mamajengan Abdul Soleh barang karena tepi kaburuan bumi mamajengan Abdul Soleh kalawan aki jantra ngareret atuh gero aki jantra ngagero kareungina katingalina ku karna ge nya payuneun bumi mamajengan Soleh aya lodaya malah disada ngagaur padahal aki jantra ngageroan kudu sakedapan mah karna ngalenyap tapi teu ngejat terus taki-taki sabab lodaya nyampeurkeun harita budak bujang ngadenge sora gaurna maung lodaya wayana kitu ngajakan ini ka Nyimas Nurbaya ingis maung lodaya ngamuk terus nyampeurkeun ka manehna diajakan ini teh Nyimas Nurbaya teu hararese malih anjeunna anu pangpayuna lumpat meuni tarik nebihan eta tempat kitu di budak bujang sakalumpat lampet Nyimas Nurbaya kebat lumpatna ka pasir ari budak bujang mah duka teras ka mana sabab papisah ujang hayu urang balik ujang yo aki hampir-hampiran rek cilaka ngadon pada ngarepung ku rakyat-rakyat di dieu gancangan kujang urang balik bising rakyat-rakyat mahala ka aki jeung kasih kujang ceuk aki jandra ngajakan balik sedeng kadengena ku karna mah gagauran katingali huntuna ngerangeteng malah terus ngadeuketan atuh didinya mah karna lah-lahan rek ngayonan maung lodaya padahal eta teh aki jantra sasat aki kukutna sanggeus aki jantra deukeut ceneng karna rikat luncat bari ngarawel halu nu nangoh datang ka jambu batu di jireun bumi mamajengan Abdul Soleh Srek karna napak kana tanu terus siap sadia bari nyekel halu di barungku panon merong ka aki jantra pok aki jantra nyarita malah ngarasa heran naha nu jadi incu kukutna rek ngababuku halu la ilaha illallah nanaonan ieu kujang teu pugu-pugu ngadon rek mahala ka aki sing elingem kapan teh aki nasi ujang boga itikan kitu ngadon rek mahala ka aki naon kasalahan aki di kujang cek aki jantra bari ngadeuketan tapi kadeungna ku karna ngagaur tarik naker
Tetapas ini di harita karena ngahebatkeun halu rek ngababuk sirah Aki Jantra. Siu lap Aki Jantra rikat ngalalpkeun sirah. Jeleng luncat ka sisi pok Aki Jantra nyarita. Ujang, singaling om. Kunaon ieu teh kunaon ha? Aki Jantra ngarasa kaget mulain heuheureyan. Sedeng karena anggur beki wani harita teh halu dibuntang banting ka sisi kagigir. Lamun seugkeuna mah kana sirah piraku teu bejad. Ngan bubuhan ningang ka Aki Jantra. Buges masagi tina bab pangarti teu kungsi kabeunangan. Tapi sanajan karena terus-terusan rek mahala oge, keur Aki Jantra mah teu aya niat rek ngalawan. Ukur kitu we lugat legot miceunan pibahyal. Sea karena ngababukeun halu meningah hiuk bangbaraan, rek ngabanting suku jeneng Aki Jantra luncat. Bari nepak tungtung halu, atuh halu nu dipake ngababuk terada ngoleweng. Temahna karena asa namahan nafsu, batan ngejat mah beuki toh-tohan we. Hayang mahala Aki Jantra muka tingali tetep mau lodaya. Mirengeh polah karena kitu pikeun Aki Jantra lain marik nafsu malah karunya ka karna. Ceuk pikirna, lamun diayonan pasti karna cilaka. Tibatan kitu kajeun rek ngejat ti eta tempat. Nya buktina harita Aki Jantra sanggeus nepak tungtung haluma terus lumpat meritari. Plong geus kitu mah teh karna ngarasa ngemplong sabab mau lodaya geus kabur. Heuleut setengah jam karena reureuh kalacat unggah terus katepel uluk salam bari keketrok kana panto. Masyaallah, ngasal. Para mitra sadaya, heuleut setengah jam sanggis karena reureuh. Kalacat ungah ka teras terus uluk salam bari keketrok kana panto. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Karena menang 2 kali uluk salam. Atuh Ibu Rokayah sareng ajengan Abdul Soleh Silireret. Amana? Sahan uluk salam di payun itu? Ibu Rokayah setengah haharewosan. Tuh ngadocan sidi kana sorana. Wah, jang karena mah kitu balik. Kacau, ingge urang tinggali heula ku ama. Itu masih benulang gua ngedeprak kitunya. Kade ama ulah waka keluar tinggal heula sareng pantona ulah waka dibuka. Sadayana bili sanes jang karena sareng bieu ku abdi ka kuping mau nglodaya gagawuran keneh di buruan. Oh, mau waka keluar mama oge. Ieu mah rek diintip heula. Paler mama ajengan Abdul Soleh teras ngoloyong. Bade ningan uluk salam keletrek ajengan Abdul Soleh muka kunci. Berai pantona dibuka sekedik teras ningal keluar. Ana breh nyampa karena keur ngajanteng. Tos kitu mah nembe panto dibuka sadayana. Geuning jang karna syukur teuing jang balik. Ajengan Abdul Soleh rupi nu bingaheun karna datang. Saha amana? Ibu Rokayah naros bari nyaketan. Ieu jang karna. Jang karna? Syukur teuing atuh datang. Kemana si Nyimasna cenah jang karna? Saur Ibu Rokayah. Itu budu ngantosan dilebak sareng saurang-urang kali pameget. Jaran teh ku abdi di piwarangan tosan heula. Temal karna bus ka jero. Kumaha ari jang karna? Lain eta teu ningali mau nglodaya bieu di buruan. Taros ajengan Abdul Soleh bari neuteub kana beungeut karna. Sanes ningali deui ama malih neme ku abdi dibabukan ku halu nanging teu kenging. Tadi ge terang ngomong nglodaya teh di ditu Soleh saur itu murang kali pameget. Anjeunna di nyempod we dah tangkal nangka. Disangking we nyanak nangka ari heude. Saur anjeunna teh nu nyumput sieun ku mau nglodaya ngamuk. Panginten nya sejempling teh jalmi saurang-urang acan di belebak oge mama. Temal karna bari nyusutan kesang tina tarang anu renung para mitra disusutan ku tungtung baju. Ari lodayana ka mana jang karna? Terus ngejate bu lompatna meuni tarik pisan. Alhamdulillahirabbil alamin, syukur teuing atuh geus eueuh mah. Tapi rakyat-rakyat jarempling keneh nya. Ibu Rokayah ngaraos tenang deui. Rupina mah nyaremput keneh bu jalaran teu acan ningangeun mau nglodaya tos teu aya. Mangmun cing punten karena Allah pangnyaurankeun Nyimas dilebak tah. Atos segera mulih itu jalaran mau nege tos teu aya karena nitah nyusulan Nyimas Nurbaya ka Mang Benua. Ni mana yang kana? Mang Benua terus nyamperkeun. Jadi itu dilebak tuh bae tangkaan angkat ya.
Engal gitu geura mulih da tos teu aya maungna oge. Mau maling maungna janganna. Sabare gatuh ngomong teh lah. Emang benul mah. Ini anjing mah nyariosna mau ngisang-ngisangna. Da mang benul saya atuh. Kira-kira nama kieu meureun jangkarna. Nah mau balik deui maungna gitu. Nah nyumohon. Nyarios ni anjing hino janganna. Tos mabur mau ngedemundul. Tema karena geus kitu maka karamang benul keluar. Terus ngaleos rek nyusulan Nyimas Nurbaya. Nu teu lila antara namang benul geus tepi ka hiji tempat nu aya tangkanan ka. Reg manehna eureun tuluy luak liuk ningali Nyimas Nurbaya sabab eueuh sasaha. Ini nang kemana nya ndo aya di dieu? Nami nyang kana ngantosan di dieu. Aduh, mayang siang diajak ku maung loda ya nya aduh. Jawab cenah. Eueuh dia oge. Ceuk gerentos hate Mang Benul. Ngarasa kaget malah boga timburu Nyimas Nurbaya dihakan ku maung lodaya. Geus kitu mah para mitra Mang Benul gagancangan balik deui pok cacarita sumudungkeun. Anu, yang Nyimas ge do aya. Mangga sieun Nyimas diangan ku maung lodaya we. Nya eueuh Mang Benul lah. Ini itu keur nungguan jeung budak lalaki deukeut angka-angka anu gede sisi solokan karena semut teu percaya para mitra sadaya. Ayo unyang. Moanya unyang teu bernyanyi. Gitu nyanyi. Mangga we geura siang unyang. Cing rek diteang ku abdi. Nah, anu mah. Nah, ieu mah murang kali ngomongkeun ngento aya. Mang Benul nyarita deui. Harita teh sajelasna. Ye Nyimas Nurbaya jeung budak lalaki areuweuh sabab tadi ge basa ngadenge maung lodaya gaura gaur teh lalumpatan. Nya teh angga ku jangkarna ka ditu lamun aya Nyimasna sina ka dieu kitu gancang-gancang. Tah heug engke teke tah si Benulna tuman ngabohong teh. Saur Ibu Rokaya. Waktos na para mitra.